Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadaya, di dieu abdi bade ngawanohkeun diri heula. Perkenalkeun nama abdi Anissa Darmayanti ti kelas 11-5. Bade mawa wartos-wartos anu parantos kasusun tugas warta basa Sunda. Dina ieu kasempetan aya 5 warta anu kesim kuring disampaikeun. Warta kahiji nyaeta maling telepon seluler nyumput dina talang, kamuflase sapertos pasukan khusus. Dina Kemis 25 September 2025, warga suku Manunggal, Surabaya kaget ku kalakuan seorang maling HP nu nekat nyumput dina got pikeun ningkahan kejaran warga. Palaku nunjukkeun kamuflase anu luar biasa ku cara ngagoler diletak dinyampur jeung lingkungan sakitar got siga anggota pasukan khusus. Usahana pikeun nyumput sempet nyasabkeun warga, tapi ku kajelian warga sekitar palaku akhirna hasil kapanggih jeung diserenkeun ka aparat pikeun diproses salajengna. Warta kadua nyaeta hiji awewe viral saenggeus ditusuk ku ruku bari tuang baso. Video viral nunjukkeun saurang awewe histeris saenggeus ditembak tonggong tak-takna ku ruku nyasar nalika rek dahar di Jalan Lembo, Makassar dina tanggal 22 September 2025. Korban anu rek ngadahar baso ujug-ujug aya panah anu ditusuk dina tak-takna. Ieu sanes pertama kalina aya kajadian anu sami. Mei kamari, saurang awewe oge korban ruku nyasar di Jalan Tanjung Alang. Departemen Polisi Makassar malah geus ngarekam lonjakan dina serangan teror busur. Kalawan 27 tersangka ditahan. Warta kapilu nyaeta Gunung Lewotobi lalaki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ngalaman erupsi deui dina Minggu 28 September 2025. Letusan ieu nyebabkeun kolom haseup atawa abu jangkungna kira-kira 1.200 meter di luhur puncak jeung arah sebarana ka barat daya. Kegiatan vulkanik ieu kacatet dina seismograf kalayan amplitudo maksimum 14,8 mm sarta lilana 70 detik. Pusat Vulkanologi jeung Mitigasi Bencana Geologi netepkeun status gunung ieu dina level 4. Warga jeung datang dihimbauan supaya teu asup ka radius 6 km ti puseur letusan sarta radius amanah dibenangkeun nepi ka 7 km di sektor barat daya nepi ka wetan laut. Dina saminggu katukang, gunung ieu geus meletus 79 kali, nandakeun aktivitas vulkanik anu masih keneh luhur pisan. Warta kaopat nyaeta KSPI nolak aksi tenaga gawe tanggal 30 September 2025. KSPI nampik aksi buruh nu rek dilaksanakeun tanggal 30 September. Maranehna teu setuju jeung aksi eta sabab dianggap teu hasil jeung carana kurang efektif. KSPI tetep ngadukung perjuangan buruh pikeun naikeun upah jeung ngarobah aturan outsourcing, tapi ku carana nu leuwih hade jeung teratur. Jadi, KSPI milih jalan diplomasi jeung dialog jeung pamarentah tinimbang aksi turun ka jalan. Warta terakhir nyaeta langit Israel bergemuruh. Rudal Houthi Yaman disergap ku sistem pertahanan IDF. Dina kajadian nu nyita perhatian dunia, langit Israel ngagedur nalika kelompok Houthi Yaman ngaluncurkeun rudal ke arah Israel nu diklaim ngahantem target penting kayaning Bandara Ben Gurion di Tel Aviv. Sanajan kitu, sistem pertahanan Israel ngalaksanakeun intersepsi sarta nyegah sabagian ageng rudal sangkan tengah hontal sasaran, nyababkeun operasi penerbangan di bandara eta kudu ditunda samantawis sarta warga Israel maksa ngungsi ka tempat panyumputan. Sakitu warta-warta anu kesim kuring disampaikan dina waktos ieu. Mugia segala waktos tadi tiasa janten mangpaat pikeun urang sadaya. Hapunten pilih aya kasalahan atawa nyangkem atanapi nyarioskeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.